Semarang dari sawah turun ke kali dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati paling enak Apa? orang bujangan sayang Pak gini eta Gusti nyanyian dari aing jadi tempo bakatku bunga pan seniman teh hese berekspresi da ku corona dikekem alhamdulillah ayeuna aya kabijakan ti Bapak pamarentah nuhun nu si ageung-ageungna mudah-mudahan ku kejadian pandemi kitu ulah loba oknum anu warawiri pejabat-pejabat ulah jadi oknum ngamangpaatkeun situasi and kondisi ya sararumping sadayana pangarsana Bapak Kuwu Tarikolot pangarsana Bapak Haji Lurah Duki yo si bager si gagah si berehan pokoknya saya tungtung abdi ngajabat cina padalang di lapang mah moal eureun terus cina MPP wayang golek nuhun sadayana sararumping mararanco dina YouTube-na sewang-sewangan dina channel PWG Salam Dunya anu disesepuhan ku pangarsana Abah Haji Rosyad atuh enjing bakal ditayangkeun deui nyaeta di dina channel MPP official live the live bagja nonton wayang teh ayeuna mah bisa dina kutub nyaosan ka pangarsana Bos Hajianto ti sagala herang lu bakal janten Bapak Hajat dina kaping 5 Juni bade aya pagelaran spektakuler tilu dalang duet dalang Wawan dalang Asep Koswara sareng dalang Dandan putra-putrana pun Bapak almarhum dinasti Munggul Pawenang masih ditayangkeun dina kutub channelna Abah Haji Rosyad PWG Sadunya dina YouTube na MPP official bright cek kitu gini atuh lumpat deui ka Karawang kapun Adi pangarsana Haji Ajis bos beras nu kagungan PB Syari Bumi Karawang nuhun katampi kadeudeuk ka nyaahna sakedap deui cenah dek panen baneng di tamak nuhun Bapak Guru Eman ti Cisaar teu oleh manco pangarsana Kang Haji Maman Bapak Haji Akbar ti Cipelang sadayana atuh Abah Haji Darsa Ketua Pepadi Jawa Barat ya alhamdulillah sadayana mararanco sadayana mararanco sepuh-sepuh penggemar wayang pangarsana Abah Haji Darsa Ketua Pepadi Jabar anu nyasatna Pepadi Jawa Barat ayeuna mah luar biasa merakyat peduli ka para dalang insan padalangan dalang mana ya atuh ka nyaeta PWG Ciayu Maja Kuning yo hebatna wayang ayeuna mah aya dukungan PWG pamiarta wayang golek nyasatna anu ngupload jadwal-jadwal dalang teh PWG hidup PWG Jaya salamina atuh pangersana Kang Ujang Suhaya
di PKSWG sing ngadamang nuju ka Tarajang Panyawat anjeunna teh mudah-mudahan enggal jagjag ngarah ngariung deui di panggung nya nuhun ka sadayana ka urang Kuningan sia Kuningan Sumedang sia Sumedang atuh ka pangarsana Bapak Kades nyaeta Bapak Kades Babakan Citenyo Parung Bogor anu kaping 14 urang bade magelaran di dinya Bapak Dewan Batman Ciwaru dina kaping 15 urang teh pan ka Ciletuh ngawayang teh 14 di Parung 15 Ciletuh bisi panga bisi sinen hayang ngojay di sisi laut rek dagang kacang asin kadinya yalah keumkeun gerape ngarah laleungit japah-japah teh nuhun atuh kapun Bapak pangarsana Bapak Haji Batara ti Subang Palasari duh nyaah ka urang salarea abdi ge nyaah deui ka Pak Haji nah atuh kitu cek abdi ge mun karepe sia teh siga nu nyaho wae nuhun alhamdulillah ayeuna nguningakeun ka sadaya penggemar wayang bilih nuju santai nuju istirahat sambil ngadangukeun wayang teh kantun buka channel PWG sadunya wah dalang-dalang aya sadayana di dinya dalang Haji Deden Kosyasih Yunarya di Putra Gili Harja 2 atuh dalang Haji Dadan Sunanar Sunaria di PGH Tilu atuh dalang Yoga Suara Sunanar di PGHP Tilu Putra atuh dalang Kiki Mardani dalang Dandan dalang Asep Koswara sa Jawa Barat aya nama dina Yusuf teh aya Yusuf lain Yusuf beneran YouTube teh eta mudah-mudahan seniman-seniman sing mararajeng deui berkarya deui salami urang 2 tahun dirundum ku pandemi lockdown jeung lockdown we nepikeun kadahar ge aing jeung lauk daun lauk asin jeung daun sampeu akibatna aing cicing wae di imah paingan pamarentah teh teu salah cenah kudu cicing di imah ngarah negatif teu kena ku wabah teu kena ku virus alhamdulillah aing cicing di imah teh negatif ngan pamajikan aing positif da meus-meus ledot meus-meus beres mandi ledot da teu kaop nempo dianuh pamajikan teh alhamdulillah mudah-mudahan pandemi teh sing engal sirna awatos ka para pengusaha karahayat loba nu gulung tikar para seniman ge nyasatna wah son dijualan wayang si cepot kamari ge dijual dipake meuli sangu jual meuli mobil digaradekeun da kumaha atuh da barang mata talang raga malah lamun sataun deui we dibere pandemi wah aya bahan pamajikan aing digadekeun ka bapak guru oh halo alhamdulillah ya gerentes aya pamunut lagu euy lagu naon ieu ti pangarsana Bapak Haji Yanto laguna teh lagu reformasi kompakeun siap reformasi cing jeung sinen atuh da sarua sia teh nyora alakah SMS-an maneh teh sah reformasi tah kahayang teh kitu lain ngajugrugna we sia teh
Sinden teh balatak ai gawe molor. Reformasi. 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 Ulah ukur basa-basi sindaek ngoreksi diri pakuwu sameme Reformasi. sim kuring generasi widang seni hayang subur lemah cai jeung lancar ekonomi khususna ka para abdi negeri sok leungitkeun korupsi rejeun kolusi tuh reformasi Pak Haji Yanto di abdi negeri rakyat letik geus bosen ku janji-janji tanpa minta ti akang saparakansa sok tanyerkeun jang di negeri Konstitusi anu asli. reformasi Reformasi. reformasi Reformasi. reformasi Reformasi. reformasi ulah ukur basa-basi sing daek ngoreksi diri Bos Yanto sameme direformasi sim kuring generasi widang seni hayang subur lemah cai leungitkeun ieu pandemi ngan pamenta nakaksakan sok tanyerkeun jang di negeri konstitusi anu asli. Atuh lumayan ti pangaresana pamunut ti pangaresana Bapak Haji Yanto segala herang bakal bebesanan sareng Bapak Bupati Subang dina kaping 5 Juni. Aduh bagja bakal boga besan Bapak Bupati. Wah ieu mah emas jeung emas. Si mah kapihatur yuk beak guruan kabeh sae. Dolor batur salemur. Come here my friend, my brother, my sister, my mother, my father, my siomay, my munah, moe maneh. Come here, Halio. Buru anjing. Meni sesah aku bahasa dengan mah. Ini sauran. Kumpulkan kabeh dia. Alor kuada lima upa ananya Anak ayo. ijo uning labu Anu anak. elahmu adan ilu Anu anak. letus au hitut don anjing lain meletus bau hitut meletus balon hijau dar ya naning lian alag antung lian alag antung naon lian alag antung ya dah lu agak antung orang jantung menang dadak nang alik-alik aing udu aun aning guys yuk mah api atul uti naon mah api atul naon mah api atul naon cenah semah kapi hatur ya diterima aning dengan sieun nobok deh
Udah ngomong nak gitu maneh. Arti. Aya saja lawan uti. Kumpul. Dek anak. Oh, dek ini perang. Perang teh kumau teh. Oh, perang teh gelut. Ngalawan musuh. Ay umpakan awewe lang lain. Yes, demona. Talete bisa teh. Meni kobe si teh. Apa sia kobe? Aon kobe teh. Kobe. Ay di dahar sok rada geuning. Abe aning nama. Apaleun deureyan. Cabe-cabean. Kumpul kabeh kumpul. Saya Akan ke mana sadayana kawan-kawan berangkat sekarang? Bapak kepala? Indit. Ke mana? Perang. Wah, bagja. Hayang ngajaran awak nyasaak lawan dan tatangga. Naon sia mamawa ka tatangga anjing. Ah! Boga dosa. Ai sia ngomong teh meuni kagok ATA we teh. Meuni jeceng kitu bebeng ngomong teh. Nada saya mah pasabakanana. Saya mah maneh teh jadi teu bisa nyebutkeun huruf nu sejen kagak. Nyebutkeun I kagak. U kagak. E kagak. E kagak. Ai nu bisa naon sih teh? A sama O. Ngan dua sapasang saja kagak banyak-banyak. Sing sia ku aing dites. Maha lamun nyebutkeun ngalagu si anjing ngalagu masih aya ku gampang naon aing ngalagu cacalawakan yang ada nadanya heuh anjing bener euy Bener sok calawak nu ngalagu. cacalawakan yang ada nadanya Engap. lamun nyebutkeun cing mana bisa ngalaguna dapat lagu naon anu huruf na A nya asmarandana daa cing sakarang yo anak saya akan hajat bener akan tatanggapan wayang bener aja nya kapaksa saya datang ke dalang kurdi salah aya iya nya euy datang ke dalang wawan. Oh bener anjing bener. Saya ngarasa bagja hajatnya akan laksana. Bapak hajat aprak-aprakan kaparakan saat parakan saat lembur dalang. Lemurna jadinya. Eling-eling mangka eling. Hese anjing kui. Sok sadar mangka sadar lumingkang di bumi alam anyat selang kamar capada anjing parcapada alam dharma wawayangan wae hese aya-ayaan bleguk gampang naon dharma wawayangan saja Allah raga taya pangawasa anak kasasar lampah sadayana ngantai sama nu ieu nu hese mah nafsu nu mata kadung amarah mata kanyakal badan anu katempuhan awak yang akan kababawa budak leutik bisa ngapung anak-anak ngawang-ngawang ngapungna tengah peuting ngawang-ngawangna pada malam ke anjing bisa lamun nyebutkeun mobil kendaraan lamun nyebutkeun mobil bus kendaraan badag lamun nyebutkeun kereta api kendaraan ngantai panjang anjing deh yang saya sebut anjing apa lamun nyebutkeun awewe naon anjing gampang naon kendaraan atas ranjang ngadangka kagak bayar
Aduh awewe disebut kendaraan si gelo. Jeung teu mayar. Jeung teu mayar di eta. Gratis. Atuh teu mayar geus teh ngamodalan atuh. Tidak ngawarung. Lamun nyebutkeun apa? Naon tah? Si anjing sia. Apa? Lamun nyebutkeun susu awewe naon anjing. Susu awewe mah anjing. Mahnya jadi sasa awawa. Ah, Naon nyebutkeun susu awewe belegung? sasa. Gampang saya mah. Naon? Alat ngarangsang papa. Paragi ngahanutan. Hanca. Anjing palagi ngahanutan. Memeh ka mana? Meme nu sejen teh pan ngakemol eta heula aing. Potensio. Potensio ya. Lamun nyebutkeun panon mata. Bagus. Nyebutkeun tarang mah nya tarang da tarang aing. Salah aing. Lamun nyebutkeun sirah kepala, buuk akar kepala. Ramai. Nyebutkeun ceuli radarna kata-kata. Huntu alat nyacag padaharan. Berarti ngagayep. Huntu alat nyacag kadaharan. Ngagayep. Ai nyebutkeun beteung wadah makanan atawa wadah padaharan. Bener euy. Lamun nyebutkeun apa? Si anjing. Apa katakan? Akan saya jawab. Katakan balaka. Lamun nyebutkeun. Lubanga. Nyebutkeun kanyut. Naon anjing? Gampang naon? Alat kabagjaan mamah. Alah atawa tatangana palangkakan. Tetangga palangkakan. Alat kabagjaan mamah. Eta. Alat kabagjaan mamah panjang badak dan tahan lama. Wah bagja. Ngos anjing geus eta. Lamun nyebutkeun irung alat napas. Ajaran. Ai maneh teh lain bisa kuo dapat. Ai nyebutkeun irung kuo naon rorompok korong. Paingan semen nararaek da korong nyarieun imah. Keramik. Lamun nyebutkeun ceuli alat nangkap kata-kata kuo kopok anjing penyakitna sama. Leungeun tangan kuo kokod. Suku alat ngalangkah kuo cokor. Ai nyebutkeun bujur pantat kuo rorompok bool. Alah eta bool boga rorompok si anjing aduh. Eleh we ku bool teh. Ai nyebutkeun awewe nu can kawin parawan. Awewe nu geus kawin tuluy cerai nyarana. Randana geus lila geus mang tahun-tahun rana kawakan. Awewe anu kulitna peot umurna kolot geus tereh maot nya eta mah nini anjing anjing ya sugan aing nipu geuning bisa nyebut nini ya kumpul kabeh kumpul saring sing pagekan sing sangset pagi kita ya urang mimitian ngangkat panah ngangkat parabot perang pikeun halung mampah jai ulah